eta berehan mana apargina sabab Rasul kalintang kelas jeung asihna sabab Rasul merupakan hiji contoh anu kalintang saena banget pisan berehan kajen anjeunna teu tuang daripada urang nyaeta tatanggana teu ayo urang lain kajen urang tuang wios tatangga ogela segitu berarti itu nyontoh Rasulullahnya itu Rasulullahnya ente kadang-kadang urang masuk kayak sifat non saur sepi mah panas bara batur meuli urang anu teu raos asal gitu tah kade ulah kitu kade urang teh bisi disebutkeun nyaeta tukang nyaeta naon ibu kata-kata teh osok dilarang antara Rasul mah ngagoreng eta anu digoreng teh nepi ka mana ka angseurna kanyeuna henteu daripada anu angseur teh kabagian ayo urang mah ngajakeun tengah poe ngagoreng jengkol aduh dialah ka mana baladina teh nya cek ayeuna kaditu tah 50 meter ka angseurna cenah ieu mah seugit anu ngagoreng jengkol padahal mah anu jengkolna nek mah seugit namanya lain anu goreng nasanes tadi teh urang teh Rasulullah mah sifatna kitu sifat berehan tah jalma mukmin anu kaancikan nyaeta nafsuna mutmainah pasti bakal berehan lain ukur ilmuna pasti kuarta oge moal ese sili tulungan gitu